Sedungtung penon poe di wetan keneh berarti stabil keneh. Walaupun memang ieu waktu bener-bener disesuaikan jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sanatu kasyahri syahru kal usbu wal usbu kal yaum wal yaum kasa'ah. Di akhir zaman satahun karasana kos sabulan bae komo panganten. Sabulan kos saminggu, saminggu kos sapoe kos sajab, sajam kos sakumaha meuleum baralakor manugaring. Geus berepet. Tah ieu zaman geus karasa ku urang kos kitu. Sing hade. Engke bakal dilobakeun gempa-gempa bumi memeh kiamat. Angin-angin, goncangan-goncangan, termasuk tsunami bakal rada sering. Komo lamun pamimpin teu adil jeung teu jujur. Eta heula diheulakeun ku Gusti negara-negara nu kos kitu nu aya golkaran. Cek lu golkar aing ge golkar geuna. Nu teu jujur golkar ke lain golkar sarua bae dengan dimimitianana teu jujur ku golkar. Nu sejen ngamakmum berjamaah jeung golkar. Nu bener. Rakyat ngaharepkeun nu bener, nu jujur, nu adil, hayang boga pamimpin nu bener. Nu endek siap jadi pamimpinna can boga niatan nu bener. Teu nyambung rakyat jeung pamimpin. Geus lamun teu nyambung pasini eta ge mimbabi tsunami keneh. Teu nyambungna rakyat jeung pamimpin. Teu karasa puteran waktu ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20. Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan. Rebo akhir di bulan Safar. Rebo akhir isukan Rebo isuk yang geus kadituna celik urang Maulid, bulan Maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam make hitungan Islam jeung tanggal Hijriah Islam make hitungan Yahudi. Jadi engke kahareupna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina embung ngahiji. Melit dibitis pemerintah, nu pemerintah ka dieu kumaha ka ditu kumaha. Kahayang orang mangahiji bae diuk bersama yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis. Cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu kabeh. Lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres.
mentak kaharep geus dihitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu, kecuali engke ditingali di ru'yat haju bener ru'yatna, salilayeut kurang pati bener nu ngaru'yat. Di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja henteu. Memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dieuna secara nasional, belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional. Eueuh pasali tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus, ti Muharramna beda, Saparna ge beda. Dihitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda bae. Terserah dek milih ka Yahudi pemerintah. Hitunganana hitungan Yahudi lain, hitungan hisab Islam lain. Hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana. Jang hitungan bulan Ramadan encan boga rumus. Ke rumusna dikirim ti Amerika, bikin ke depag cokot ku masing-masing anak buah depag, kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu. Padahal Islam sugih, Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana bae nu geus pertanggungjawabkeun kebenaranna. Geus ulama terus terang bae dek make hitungan ulama bae, dek nuturkeun mangga henteu sabodo. Ulama kula bae sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi. Titik. Teu bisa digagung-gugat. Cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah. Bukan Yahudi teh aya aing mah. Aing mah ngaji pokona mah aing titik geus sakitu. Sararia deuk nuturkeun hayu henteu cilakas ya. Ulama jangan we aing mah. Cek aing cilaka we pokona mah. Percaya los teu kaji mah. Beneran aing. Cek aing bener-bener. Cilaka we pokona tuturkeun los ka ditu. No beres. Oh, kang dituturkeun itu bae mangga nang ulama deuk kula bae nang ngaji nang ulama sakalian bendera ulama di akhirat. Geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi, sahabat, para ulama. Alah geus nikmat. Nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu. Ya sia. Aing ngabejaan bae. Pokona masa gitu beta. Geus dihitung ku kula jauh-jauh. Tak oh. Ieu mun kos ieu bae beda bae. Ieu basa kadar ngabejaan informasi beda Muharram meunang hitung ahli falak Islam jeung palak Yahudi. Berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet, tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti. Tah hitungan kula jeung para ahli falak Sulam Munairen kitabna karangan Kiai Mansur, Kampung Jakarta.
jadi kampung Jakarta eta. Orang Jakarta heran ya kampung. Jembatan 5 nunggis diakui ku dunia karangan anak kuari malah diulah-ulah di Indonesia. Sebodoh kula manek make baik. Loba kiai guru nu amanat. Begitu dek maot guru kula di Garut sing ade wal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai teh jeung pikih bakal loba duli ganti. Tilu poe deui ka maot normal keneh pikiranana. Ngomong deui, ngomong pikih bakal loba nu diganti. Nyata kuari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah titah ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres ngaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun kajian teu jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia ulah bergantung kanu seje kahar suruyat di jero kolambu ge kajeun sakalian ngaruyat nu di imah bae di jero kolambu mah eta guru katilu guru palakula tuh almarhum Cipanas langsung ya nama guru ngaguruna ka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung guguru ka Kiai Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat di ditu geus teruji kakarag sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010 2009 2010 2011 goyang malah aya nu liwat teuing ulah make kitab Sulam Munairin karangan ulama teu beres sia ulah nyarekanan ka ditu mending ka aing nyarekanana sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake Sulam Munairin ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat lamun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantap boleh datang deui Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sijina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh yes beres jadi kula mah ngabejan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamat nuturkeun Yahudi